Bismillahirrahmanirrahim. Fasal niat. Ari nu dingaranan niatnya eta qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Tegasna ngamaksud migawe perkara sarta dibarengan ku dipigawena. Saperti niat rek migawe wuduna eta dibarengkeun jeung ngumbah raraina. Tapi lamun teu langsung dipigawena nu kitu mah ngazam teh ngaranna. Ari tempatna niat teh dina dada, tegasna dina jero hatena jalma. Mun diucapkeun mah talafut ngaranna talafut madihu